Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirat mangga tausiah ieu urang kawitan wilujeng dina gelombang sareng waktos anu dina lagu Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Islam ngabogaan ciri nu moal pahili. Omak ibu ulah lali patokan tina agami, patokan tina saur Rasulullah agama mah estu tatapuhit nyubadanan kewajiban, tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka ti dunya parat wur awur kembang malati, wur awur kembang kasturi, wur awur kembang kaeman, wur awur sodakoh di awur-awur, wur awur duitna di awur-awur. Jimat ulah dibalanyakeun sataun awet. Ibu sadayana mangga urang muja ka Allah aja wajalla anu jadi panghias rasa kange duda sareng aya randanan teu geulis teu anu mana rek dibikeun moal manipen. Tur orang muji ka Allah Rabbul Izzati anu jadi panghias ati kange aki-aki sareng wabil khusus kaneng sit ayan teu anu mana cobi ka dieu. Tur orang syukuran kanu maha ngatur anu ngatur badan sakujur timulai umur gubernur dugikeun ka kenek tur teu hilap ka tukang kubur tukang wabil khusus anu gede alhamdulillah. Ibu-ibu anu ngange kerudung mudah-mudahan dengit kabingung. Pami bingung ulah pundung engal-engal minta tulung ka Allah nu maha kudu ngadukung lamun salaki hayang
Ibu sadayana urang ayeuna parantos dugi kana sasih naon? Sasih bade majeng kana sasih naon? Terang hartosna Muharram teu beleg. Muharram teh aya nu dimuliakeun, aya nu diharamkeun. Hartosna teh naon cenah? Kangjeng Nabi dina waktos Isra wal Mi'raj ningali nini geus bongkok kunang iteuk, ditanyakeun ku Kangjeng Nabi teh, "Hei Jibril, ieu teh gambaran naon?" Saur eta malaikat Jibril, "Ieu teh hei Muhammad gambaran dunya." Eta teh waktos Kangjeng Nabi nuju Isra Mi'raj. Dunya teh geus kolot geus nini bong kunang teu. Jadi dunya teh geus tapi si kiamat manten anu can kawin ya buru-buru bisi dunya teh kiamat manten komo tairan geus ya bisi nuklir dah ya. Jadi dunya teh geus kok dina kitab Daqaiqul Ahbar nguningakeun yen ieu umur dunya teh moal kantos 1500 tahun. Ayeuna geus 1447 sakedap deui. Saka 1500 sabaraha tahun deui? 53 tahun deui. Sehingga Allah maparinan warning. Naon warning teh? Peringatan. Allah sumpah ku waktu, wal asri demi waktu asar, wadduha demi waktu duha, wal laili demi nyilaili, demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, wal fajri demi waktu fajar. Lamun Allah geus ngagunakeun kalimah sumpah, maka eta perkara teh kacida pentingna. Sehingga orang Cina bisa bilang waktu adalah time is nih. Urang masalahku jalma muslim, time is ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Sim kuring bade maparinan konsep ibadah 24 jam. Hoyong teu? Hoyong banget atanapi hoyong biasa? Nu 24 jam ieu teh geus diatur ku Gusti. Kalakai murag hiji wae ge ieu teh geus diatur ku Gusti. Ngarenghapna urang ka jero jeung kaluar geus diatur ku Gusti. Naha bengek naha teu aya hiji perkara oge anu henteu diatur ku Gusti. Kumarge kitu nu 24 jam kudu janten ibadah sadayana ka Gusti Allah. Kupingkeun ye naon cenah Bu? Dengekeun naon? Rek nyebut kupingkeun bisi. Konsep ibadah 24 jam nu penting ieu dilaksanakeunana. Ilmu geus aya di ibu kari ngalaksanakeunana. Nu kahiji lamun ayeuna midamel non padamelan awalan ku bismillah, di akhiran ku alhamdulillah. Lamun aya kasalahan astagfirullah, lamun aya kaget ucapkeun
atanapi keagungan ucapkeun subha, lamun aya keraguan ucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil. Lamun kenging musibah ucapkeun lamun aya keluarga henteu salat pek eta teh salaki ibu musibah ageng ucapkeun kanu ceulina bapana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanita kok mintong kuriak ditajong doakeun we senasok soleh sabab kewajiban ibu mah kewajiban bapak mah tanggung jawab ari kewajiban istri mah ngadang lain ngadangkat ngadangukeun taat ngadangukeun teh ceuk salaki ayeuna nyungsep pancek ibu eta teh di waktu keur ayeuna di akadan teh ningan pas ayeuna nampi abdi nikah ka Nyi Uneh binti Uti kalawan nganggo mas kawin baby band lapna wungkul dibayar kontan. Eta teh ban geus ieu abdi mah salaku istri rek dibawa kana liang terang yang cocopet. Nah, jadi kewajiban ibu mah hiji naon ibadah anu panglilana ya bu kupingkeun ibadah anu panglilana mah salat ukur sabaraha menit komo salat subuh mah ya 2 menit 3 teh 1 menit sarokaat lah nyaho uing oge da babacaanana waswiswas gerakanana jungkel lekum nah 2 menit salat mah haji lila soten di perjalananana praktek haji nama ukur sababaraha poe puasa ukur sabulan eta ge beurang wungkul ti peuting nama balas dendam. Jadi ibadah nu panglilana mah rumah tangga bu mataka anu teu boga salaki kudu buru-buru kawin eta teh. Iya. Eta teh ibadah wungkul bu. Ya keheulna kacaroge ibu sabar jadi ganjaran boa tah ganjaran nu sae nama eta dan nyaho uing oge sodakoh asa kapaksa atuh sabar-sabar ku salaki tukang bobok tukang tarok tukang ngodokan bu ya salaki angkat ka sawah teh atau kenapi ka kantor nya ku ibu teh tuturkeun nepikeun ka lawang panto ibadah eta teh osok itu tara beleg tuturkeun nepi ka lawang panto bari teuteup ku ibu teh bari nyanyi daun hiris apal teu maknya tetep dada mual burung dipison majar teu apal hate kuring mual benang daun hiris saksina nu ngemplok aduh urang Sumedang diantosan nyaho ieu tukang la ieu wungkul ieu salajo wungkul jadi boya tadi kari nerapkeun sabenerna konsep ibadah nu 24 jam teh
ngawitan ibu nyiuk beas bismillah pek ayeuna geus kanu Magicom alhamdulillah pek teh pohon teu nyetrekeun astagfirullah tempo makan can asak tuh praktekeun dina kahirupan sapopoe buanu jadi ibadah mah eta teh ku istighfarna poho nyetrekeun lampu bis geus hurung pek teh aliran lain nyarekan PLN eta teh irahamen tadi hampurana ngancingkeun baju bis geus beres alhamdulillah pek teh jingsat ngalebet kencang bis geus asup pek teh karetna pegat ya kupingkeun cangcut nu geus karetna pegat ulah dipake deui ya salaki geus tahiyat oge ngeluk deui nu kitu mah piceun we eta konsep ibadah 24 jam meuli tuh loba nu 10.000 hiji nu tengahna aya gambaran ngan ulah dek gambar tangkorak we sieun eta bismillah alhamdulillah astagfirullah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim terus ayeuna lamun aya musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun bari jeung make hate ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah eta sanajan urang bade kulem bismillah heula urang kerek sanajan kerek ngange bismillah heula mah dicatet kerekna oge ibadahku mangkani kerek nu gendut teh pan beda teteh bari jibrut pan gitu nya jibrut oge kerekna make bismillah mah ibadah tuh nah jadi insya Allah eta kalebet konsep ibadah 24 jam ilmu nages aya di ibu geus nyampak kari ayeuna ngalaksanakeun nganu jadi pirtinyi inyi kunaon eta lame ini hese ni berat pikeun ngucapkeun eta teh padahal geus ararapal rek nangros ayeuna loba make bismillahna pada melan loba henteu nyaho lah kitu eta teh can kabeuli bismillahna da nu bisa make mah di mana ayeuna kabeuli pakaian bisa make pakaianana berarti ibu teh eta teh bismillahna can kapeser kumaha cara meserna bismillah ayeuna naftu na nyanak naftu ya lamun Sabtu sabaraha tah coba kudu menang 8.000 heula bismillahna lain ulah make uah laksanakeun ieu mah 8.000 teh ulah make euleuh ameh kapeser lamun geus ayeuna wedalna Sabtu 8.000 bismillahna tah terus-terusan bari 8 poe kadituna teh insyaallah bakal biasa tah nyebutkeun bismillah teh sugan disebut nyi bismillah sabab jelema aya anu asup ka surga
kusabab teu poho ta bismillahna. Eta kantun ya teras ibadah 24 jam oge sok dina sela-sela urang ieu teh atuh maca Quran, maca sholawat, dzikir kalimah-kalimah thayyibah, fal yakul terus nyarios anu sae khairon kana kasaean, teu bisa nyarios kanu kasaean mah aulias mut langkung sae ngajed. Ngabetem we ibu teh batur mah ngomong ece sia si anu mah tas meuli nya ibu teh cicing we nya kicep we di juru aya laleur ibadah eta teh bu daripada ngomongkeun batur. Jadi sok kusolawatan rek lagu sorban kali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin tawasana bibis wabil wa kulli bi ahlil bari ieu teh lauk emas makan bandeng disambaran ku japati boga emas moal langgeng tecara boga sholatullah salam ala toha salat ala yasin habibillah kamana jalan ka Jogja tuh kaditu kapalih wetan kamana jalan ka surga tah kadieu kapanga sholatullah salamullah ala salawe dibagi 5 titik totol awewe zaman ayeuna letik da beki jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.